Sampurasun. Bismillah, fardu nilampah. Pamuka kedal carita. Sanduk-sanduk kakaruhun. Unjuk salam tawis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring hiji napisah wawakil ti SMKN hiji Karangtengah Kabupaten Cianjur. Dina danget ieu simkuring bade benarkeun budaya salaku jati diri bangsa. Indonesia mangrupakeun budaya anu rupa-rupa ti mimiti ras, etnis, agama, jeung budaya. Aya kurang leuwih 300 suku bangsa di Indonesia. Kaasup urang Sunda. Urang Sunda dipikawanoh ku budayana anu ngajungjung tata krama. Sakumaha paribasa somea hade kasema. Di zaman kiwari teu saeutik wanoja anu gengsi pikeun kana basa Sunda. Komo kana kabudayaan Sunda mah kalandih ku budaya deungeun. Asupna budaya deungeun ka Indonesia salah sahijina alatan krisis globalisasi anu ngaracunan bangsa Indonesia. Krisis globalisasi mawa pangaruh gede jang bangsa Indonesia. Nyaeta dina pangaruh kabudayaan. Urang salaku masyarakat kudu salektif kana budaya deungeun. Hartina urang nu jadi masyarakat kudu bisa milih mana budaya deungeun nu dicokot jeung mana budaya deungeun anu ditinggalkeun. Hal ieu teh salawasna lantaran teu layu jeung kaparibadian bangsa Indonesia. Sakitu nu kapihatur neda dihapunten bilih aya kecap anu pirang merenah dina maneh. Mugia jembar pangampura. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.